ujug kieu weh. Naon marana kode? Kode. Ai buk jabri ge napas ponok. Nepakeun abdi manusia milenium. Duh, milenium kumari maneh? Nganggo acuk milenium. Bener milenium. Sampingna milenium. Milenium. Tarangna ge milenium. Gelo sia teh lain milenium aya di kitu. Naon atuh? Aing lamun bulan puasa ningali hulu maneh jika samangka. Ari maneh teh urang Indonesia, urang Papua. Aslinya orang dieu tah, orang Cirebon. Oh, urang Blok Pahing. Heeh, sok aya ambuhan urang Bau Tarasi. Ngonya Bau Tarasi. Ikan hiu makan ten. Artina. I love you panganten. Tepuk tangan kanggo panganten. Kaprok. Ikan hiu makan jahat. Artina. I love you nu hajat. Tepuk tangan kanggo Bapak Hajat Ibu Bapak sadayana. Ikan hiu makan lembu. Naon Hartina? I love you ibu-ibu. Tepuk tangan nomor rumah ibu-ibu. Ikan hiu makan opak. Naon Hartina? I love you anak-anak. Tepuk tangan anak-anak ibu-ibu itu mah. Ikan hiu makan wibolen. Naon Hartina? Aing itu tadi. Sia gelo atuh. Nah, Ieu gitu. hitu cek modar 2 RT. Kata-katana nu nyambung jika maneh mimiti. Anu nyambung kumaha? Ikan hiu di atas kotak. Artina. I love you nu botak. Goblok. Jadi nyambung kata-katana. Terus kumaha? I love you makanya ikan hiu makan tihang. Artina. I love you nu pohang. Jadi nyambung. Ikan hiu makan keresek. Hartina. Ai sia hideung-hideung teuing. Banget aing dianggap keresek. Ai maneh adina si boa salosa. Ai eta sia buah samangka. Ai maneh sia teh turunan jelema. Sia turunan siluman eta huntu baruru. Sia mah bu bakat ku hideung lamun hitut langsung poek tah. Komo maneh. Eta jika jelema heueuh hayang ulang tahun niup lilin, ai budak mah niup lilin ulang tahun. Ai sia niup lilin rajat jeung boluna. Pas abi babarengan jeung sia ditilang ku polisi. Kenapa pas saya ditilang? Kamu membawa orang gelap cenah. Penumpang gelap. Penumpang gelap. Babarengan jeung awewe disangka pacar gelap. Pacar gelap. Ieu nganu hideung mah loba kasebut. Kasebut kumaha? Kabagjaan. Kabagjaan. Rek tumaros ka ibu-ibu. Ibu ai hideung teh hitamnya. Ibu mending kehitaman mending keputihan. Mending ka hitaman cate keputihan mah atuh. Ai. Mata ka aja dipermanenkeun disemir banget aing mah. Dengekeun. Lamun lagu dangdut, hitam manis abadi tepi ka ayeuna. Nah, gitu. Lamun lagu Sunda Bangbung Hideung sok tanyakeun lamun juru kawin nyanyi Bangbung Hideung burbar pada nyawer. Contoh lagu dangdut. Hitam manis, yang hitam manis pandang tajammu. Oh dina kamusna botak manis. Botak mah itu eta herang. Ai Bang Bong. Lagu Sunda Bangbung Hideung. Pan eueuh dina bukuna ge Bangbung ompong daya. Ah ya cete nu botak laguna. Kumaha? Gonol pacul tuh. Alah. Si manya botaknya dipacul sangsara bae sorangan. Atunya kembae le mane mending ngahina. Ye jelema botak teh ngandung arti. Artina. Lamun jelema botak dihareup tandani eta jelema teh ahli memikirkan masa depan. Lamun botak ditukang. Lamun botak ditukang eta jelema ahli memikirkan sejarah. Lamun botak jiga maneh. Aing urut geuring tipes. Paingan siapa? Ibu sedangkan rambut teh penampilan, Bu. Penampilan kumaha? Ibu upami ninggal pameget, Ah. utamina kaum hawa anu teu acan gaduh saroge. Tinggal mah tina penampilan rambut. Kumaha kitu? Ibu lamun golapna ka katuhu, Nya, eta lalaki biasana hirupna berat sabelah. kumaha? Di mangsa nyandung ke bakal berat kanu kolot. Aya lamun golopna ka kenca. Lamun berat ka kenca, lamun nyandung bakal berat kanu ngora. Aya bukna dibagi dua nih. Lamun dibagi dua, tak eta mah adil ka katuhu jeung ka kenca. Ayo Ngan urang. lamun buuk jiga kieu eueuh tanggung jawab. Boro-boro kana rumah tangga hulu diantap muruluk sama. Si an. Ya, cete hulu teh ari hulu teh aya opat. Naon hartina? Hulu teh aya opat. Hiji, Hulu sirah. dua, Hulu susu. tilu, Hulu angan. opat. Era. Omongkeun. Setiap perkataan kudu dipertanggungjawabkan. Hiji, Hulu sirah. dua, Hulu susu. tilu, Hulu angan. kaopat. Omongkeun. Hulu teh aya opat. Hahaha, kuan dilebok sageblog. Hiji, Hulu sirah. dua, Hulu susu. tilu, Hulu angan. opat. Hulu kanyut. Goblok. Sia kunyat kanyut di harapan saya kunyat kanyut. Da bingung kanyut bawa bahasa lemesna. Lamun kanyut hayang lemes di kumaha. Ku sia hamplas. Hembodian kagok sia teh herang-herang goblok.
aing mah kagok tuh dah. Urang ngahibur. Ngahibur. Urang samidakeun rasa kadeuh ka kabingan. Urang nyanyi. Dakat ieu dina raga pertikahannya. Pernikahan. Sanu hajatna bu saha? Bapak hajat. Paku Suwanta. Tuh. Hah? Kang Enang sana. Kuwusuk. Nah, Kang Enang. Mana eta ngaheos nikal bau anjing. Cacakana huntuan baus ya mah. Sok tanyakeun sanu hajatna. Sabun nu hajatna Bu. Anji salus. Saha? Angelina. Kuwu botak. Oh, kuwu. Pak Kuwu alhamdulillah rense nikahkeun putra putrina kan disaksen kepala bait di kantor urusan agama. Oh, jadi Paku Suwanta teh lebe. Nu hajatin lebe sia teh nu lebe mah pencatat nikah di kantor urusan agama. Jadi budakna nu dikawinkeun disaksi kepala bait di kantor urusan agama botak. Oh, jadi aca lebena teh naon we? Sia dek naon jeung dinyakeun lebe. Pak Kuwu ngawinkeun anakna disaksi ku lebe ompong. Oh, jadi lebena teh ompong. Alah. Sanes lebe ompong botak. Pak Kuwu ngawinkeun anakna disaksi ku kepala bait. Oh, jadi lebena teh wae anjing so. Sanes kitu maksudna. Kumaha? Aing babarengan jeung maneh. Lo kan jadi aing jadi suci kabeh kumaha lamun anu? Aing geus dipasektomi sia teh. Aman aing geus sasade. Aman aing mah teu pernah dituntut. Sok atuh 4 kali mah aing. Dikeun. Kumaha? Inti nama mana apal maksud yang tujuan Pak Kuwu nikahkeun putrina teh pekan hibur ti asmana Bang Bara nu dipingpin ku Parudi Koswara. Parudi Koswara teh insyaallah anjing pagi itu pada nyalon dewan. Dewan. Pidoana ti sadayana. Pidoana ti sadayana. Oke mudah-mudahan mayarna nambahan ke urang Bandung. Geus beak aing. Amun teu nambahan cirikeun. Kus kumaha le? Ye, mana apal maksud tujuan Pak Kuwu nikahkeun putrina teh pekan hiburan. Apa? Cing cirining Pak Kuwu teh beunghar. Oh, anjir. Ngan Pak Kuwu lain harti beunghar loba duit tapi beunghar ku kanya jeung ku asih kana jadi anakna. Oh, Lain waduh teh amin. Maneh hayang beunghar mah Pak Kuwu. atunya hayang. Loba duit, Hayang. boga motor, Atunya hayang. boga mobil, Atunya hayang. lega sawah, Atunya hayang. ponok umur. Atunya dan sote amit-amit. Ibu bapak sadayana Mang Akeu sok sanaos tos botak tapi umurna hayangan panjang urang sampai doakeun ku urang sadayana mudah-mudahan Mang Akeu dipanjangkeun umurna kalayan diponokkeun napasna. Kan aing huk atuh. Betak kilo mama teh kudu ngajago saya teh dipehan ge bakal pae sorangan. Heeh. Ngomong-ngomong panganten maneh kabita ku panganten. Atuh kabita le. Hayang jadi panganten. Hayang. Ieu panganten disayogikeun katuangan sakitu seueur teh ngoko panganten duaan. Anjir. Maneh menjadi panganten beuki kana daging hayam. Atunya beuki. Daging domba, Atunya beuki. daging sapi, Atunya beuki. cinte, Atunya beuki. ci kopi, Atunya beuki. ci susu, Atunya beuki. ciki heme. Atunya beuki dan sote pahit nu kitu mah. Ye. Salila aya saya nu dihalalkeun ku agama jeung dari agama tong minum nu lain-lain. Maneh tara nginum ciki heme? Tara. Tara mabok? Tara. Gelut, Tara. sirik, Tara. pidik, Tara. jahil, Tara. hanyaya, Tara. salat, Tarsok. goblok. Ai tarsok teh aya tara aya osok sering salat teh kewajiban ke umat Islam. Kewajiban. Le. Yakin salat teh Kewajiban. zakat, Kewajiban. puasa, Kewajiban. jarak ke Arab. Kewajiban. Dulu kan butuh, Kewajiban. nolong anu susah, Kewajiban. perkosa me. Kapoekan dan teh. Nanya teh darah cak atuh. Jadi aing kapoekan. Aya mek wae dikeureuy. Hiburan. Urang Sampai mejang panganten yang baru dak leutik heula. Urang hiburan nyanyi budak Hiburan, letik. budak leutik. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Kurang gede, Kurang gede. kurang gede. Bayawak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Kurang gede. Buaya di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Kurang gede. Dinosaurus di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Kurang gede. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kurang gede. Gaya nu agung ageng di alam nyamuk Allah Subhanahu wa taala. Tepuk tangan ka ngomong Akeu. Teu sangka anjing babaturan aing nya ge cacat bisa ngomong kitu. Aku mah kitu. Sia ieu tayang. Kita tarang aing hayang reuno. Beda main di Cirebon mah panas jadi palal ka sana teh. Urang panggil lah. Ngahibur. Sahamina kana. Pengasuh calung Bang Bara Uku Hendarto. Uku Hendarto anu leumpangna cacat ieu. Ye dulurna seniman unggul. Saha? Mana teu sieun ku Parudi, Ya lewat aing mah. ku Pak RT, Lewat. ku Bapak Keamanan, Lewat. pemuda di dieu, Lewat. ku Bapak Hajat, Lewat. ku aing. Nah, lamun ku sia sieun. Anjing da deukeut atuh anjing mah dikieu goblok. Panggil urang Uku Hendarto. Urang MC Bahasa Inggris. bahasa Inggris.
Bahasa Inggris jagona. Yakin mana bisa bahasa Inggris? Bisa. Latihannya geruang dia bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Selamat pagi. Good morning. Selamat siang. Good afternoon. Selamat sore. Good night. Selamat malam. Good night. Selamat mandi. Good jubar. Goblok. Jam hiji. 1 o'clock. Jam 2. 2 o'clock. Jam 3. 3 o'clock. Jam ruksak. Ukrak o'clock. Bahasa Inggris hiji. 1. 2. Wawan. 3. Kiluan. 4. Opat parek gapleh lerek remi le. Mun bisa mah kiuh-kiuh pot 1000 yuk. Judi saya teh meunang balagu. Batuk nyaan eta. Batuk nyaan. Khawatir mah jeung geuring teh nya. Jaga bayaran geus beak batuk kayaknya. Bejakeun ka Parudi, lamun eueuh tambahan ieu mau diparatkeun. Urang MC. MC. Siap lah. Uko Hendarto le. Uko Hendarto panggil. Saha laguna kumaha? Laguna Parawan. Ya jadi urang jadi naon? Duet. Mana jadi Rika Rapika lah mun di Bandung mah. Ya. Urang wa Uko bejakeun. Nya tah. Laguna duet. Nya sateh ngomong wae. Duet teh duaan. Palan. Engke mana jadi Rika Rapika. Mon. Urang Uko. Mon. Bisi poho. Urang Uko. Mon. Maneh Rika Rapika. Laguna Parawan. Bejakeun bisi poho kanu hajat. Hah? Aing podaran sok. Ada lain kok aing kita ngemse teh. Sok ka ditu. Sia wani teh gelut ka aing. Mana ngajak gelut? Bener aing mah. Yakin wani? Yakin. Wani ka aing, wani. Henteu. Sieun Sok bejakeun aya peurahan. Bisi poho bejakeun urang wa Uko. Wow koya. Laguna duet. Nya mon mangga. Bejakeun urang mah kaul. Nya mangga. Kaul mah bae teh dibayar oge. Mun mangga ya siap. Tah eta bisi poho. Nya kok sateh. Grupna Bang Bara sateh bejakeun. Nya teh. Pingpinan rek nyalon dewan. Parudi. Omong ke naon mana leweh? Naon sia leweh kunaon? Era ieu atuh ngomong aja. Era mana? Era. Sing senyum ka hareup. Adeh. Anjing juga aki-aki lemong sateh. So panggil lah. Ku bahasa Inggris. Ku bahasa Inggris. Punten adi ngamsi anak ku bahasa Inggris. Okay, ladies and gentlemen, yes. This is a representation of our traditional music and then promise Japa. Ani. Tepuk tangan kau Mang Akeo. Ya, atuh. Teu sangka mana bisa bahasa Inggris anjir. Naon hartina? Nya tanya ge lebang teh nyaho. Anas aing sia teh kagum tepuk tangan ditanyakeun hartina gibas ku aing. Aing mah tina kue kongguan. Sakali ewang nyanyina. Lu kumaha laguna teh? Parawan apa cek urang? Mojang nu tacan rimitan eta parawan. Cek sateh. Cek maneh? Ai cek maneh kumaha? Sakali ewang botak ompong bau kelek sia teh. Kumaha? Urang sakali maneh sakali. Hei hulu botak sia mah eta keled. Imah ngontrak. Deung sia. Naon? Imah sia mah ngontrak bau leutik coba lapan nu nagih goblok. Aing mah ngontrak ngimankeun ka pamajikan. Leuletikan bisa mangontrakkeun coba sia dina seni saumur hulu. Aing ngajedog jeung mitoha. Aing mitahna bogoheun Sia edan mah nya mitoha bogoheun pan pepotongan aing mitoha sia teh. Atuh kembae da. Biasa teh udang jeung mama tong hitungan. Kumaha laguna teh? Parawan. Urang sakali mana sakali. Mojang nu tacan rimbitan eta parawan. Cek sateh. Cek maneh? Ai sia naon gawe? Kinya sakali engke salira sakalinya. Nya. Hidup cing hartos. Mohon. Sakali. Siap. Saur aa. Mangga. Mojang nu tacan rimitan eta parawan. Oh, atuh mun tia tadi. Naon? Teuing. Parawan. Rapawan. Rapawan. Da parawan. Da botak. Jadi aing nu salah. Siap lah. Oke. Mojang nu tacan rimitan Eta parawan. ratu jero rumah tangga Eta parawan. hayang dijetot. Mana sia? Pokona eta parawan. Ha, kumaha kitu? Dengekeun kata-kata na ratu jero rumah tangga geus teu parawan. Ngaran ratu di rumah tangga geus kawin geus teu parawan deui. Oh, cek mana tadi parawan? Eta mah nu tadi ompong. Oh, geus teu parawan. Eta mojang nu tacan rimbitan Eta parawan. Presiden Indonesia. Geus teu parawan. Sia ngerakeun ieu teh di Cirebon penyerahun. Presiden Indonesia Bapak Jokowi. Presiden urang sarana Presiden Indonesia belegu. Aku cek mana tadi geus teu parawan? Eta mah nu tadi. Nya Presiden Indonesia Bapak Jokowi. Bapak Jokowi. Bapak Jokowi. Mojang nu tacan rimitan Eta parawan. jegoti nyusa dunia Bapak Jokowi. hayang dijetot. Nah, sia. Jengke tunggu.
Ibu bade es gosrok. Saya teh kumaha mun dina sabatu ti kotok jelema. Sebetulnya ge beuteus eta pan urut lebaran. Ti kotok jelema lo eta ti kotok parudi. Kumaha? Eta nanda. Jago tinyu sadunia mun baheula Muhammad Ali. Oh Muhammad aneh. Muhammad aneh no sia teh mitoha aing. Ojang nu tacan rimitan Eta parawan anu sok maling kalapa Muhammad Ali. sia edan. Manya petinju sia teh maling kalapa anu sok maling kalapa eta mah monyet. Eta mah nyemot Monyet, nyemot monyet, nyomet. nyomet. Da monyet. Cok lah bisa ya. Langsung. Ojang nu tacan rimitan Eta parawan akeu ganteng mirip monyetnya cek aing ge pelebalus aing mah ngirip monyet. karunya monyet geus kirang waos. Bahaya tuh le tong ngahina masalah huntu. Ibu pas abdi ka dieu era ningali huntu dina heunteu. Bener. Beak ini teh ka dokter. Heeh. Meuli cairan penemu gigi. Mana meuli cair bermugi? Mama dibeli. Terus? Eta cairan penemu gigi salah make. Heeh. Kuluna dikakemukeun. Iya. Kalau dipake omeh ku pamajikan. Majikan mana kumaha? Rangeteng anjing. Anjir. Kacip eta pemajikan tempo dipake jiga Simpson jeung ngahayang. Bisa edan. Kurang hiburan. Hiburan ya. Mana bisa silat? Nah, gitu. Di Cirebon mah pengembangan seni tradisi teh keur dikembangkeun keur digalakeun. Sisok silat kumaha? Mana bisa Contohan heula. latih ku urang. Contohan heula. Manggola nek ngalatih gocap ditambah. Sisok contohan heula lah. Mata teh kamu kakeun. Beura. Naon eta minum bola? Kaki tuh penyakit diabetes loba minum sama di jalan loba ki. Urut contohan. Sisok contohan deui. Goblok emang modalna contoh ka aing mah. Silat atas contoh tadi. Tingali. Dulu atuh sia teh contoh tingali. Tingali. Anjir hade euy. Lalah lain merek iya tonyok siku tajong sudi paduli tonggor ini ngerapat modar yang syukur Nyan pageup. anjir Iya tuh hese. aing mun di Bandung ngalawak jeung ngode di kieu tanya Iya pageup. pas dibuka ku aing ada bodo-bodo teh sudi Paduli aing mare kieu we saumur hidup so. bae we aing Aya pageup. sudi Bae we aing. Bah hese le hese. Hese nyaan. sia dimaksa Ih da bodo-bodo. nya aing ge sok ngahormat heula ka hareup kapali ditu seueur penonton kapengkar para nayaga dia ka AA nah ya ngahormat ka jelema malin ukuran jajahan batur beunghar aing sangsara batur kasep aing goreng mun maneh hayang dihormat ku batur urang kudu leuwih hormat ka batur goblok sok ngahormat sok belah ditu sok dia ya sia edan sok cek aing mah budayut kahanap mah kaluhurna ku hulu domba tuh apalkeun hiji tonyok dua siku tilu jamret opat tajong apan tonyok siku jamret tajong tonyok siku jamret tajong tonyok siku jamret tajong tonyok siku
jamret tajong. Jengkel. Norma. 1, 2, 3, 4. Silat aing nu milan. Pipiluan milang sia teh. 1, 2, 3, 4. Mane mah silat, urang nu ngitung. 1, 2, 3, 4. 7, 8, 9. 2, hormat. Dah. Aji banyak ngahormati dia. Itu aya tentara. Tos digentos. Di kapungkur. Oh, pundak ke pacaran. So, hormatilah. Hiji. Tonyok. Iya. Eta gerakan HD. 2, 3, 4. Eta hiji. 2, 3, 4. Hiji. 2, 3, 4. Hiji. 2, 3, 4. Tuh, kapat. Tuh, kapat. Tepuk tangan ibu bapak sadayana, kanggo penonton. Iya. Silat. Tes gong lagi. Gong na tako. Heh. Yang mana tukang gong kelak kieu sih teh? Gong rek diletakan kira. Gong na bae ponok. Iya, enggak penting silat teh. Kan silat mah kudu spesial, gong na kung geunaheun. Kan bae penting nama silat. Kulantaran eueuh bae gong na ponok. Kan bae. Mana moal amak? Moal kaduhung. Oke. Pangeran menang. Urang kenal. Mun cek urang Pak Tumbang. Dongpak dodingkeung ngahormat maneh. Pak Tumbang. Dongpak dodingkeung. Gongna ponoknya. Oke. Pak Tumbang. Dongpak dodingkeung. Mal amak gongna ponok. Hah? Yakin mal amak? Teu sangka maneh soleh anjir. Pak Tumbang. Dongpak dodingkeung. Nyaan itu mal amak. Yakin? Benar. Malah emosi ka A. Oke, siap. Pak Tumbang. Dongpak dudingkeung. Bae gongna ponok. Naon? Wani ka aing. Ya, lamun dina lele ieu teh nanti indukan. Pak Tumbang. Dongpak dudingkeung. Yakin mal amak ya. Oke, siap. Pak Tumbang. Dongpak dudingkeung. Tingkeung alah. Rana eta rana perem, rana ida. Belagu lamun aing main di laut moal kapuluk sia teh. Ai sia rek silat teh keuneuh heureum teh. Serius le? Oke. Silatnya? Habis kepakaulan ti Mang Akeo, tepuk tangan kanggo orang Cirebon. Pak Tumbang. Dongpak dodingkeung. Sateuacana Pancasilat dikapayunkeun cobi yai pangyanakeun lacai yai. Mangga Kakang Prabu. Sumbang sorana euy. Nyangakeun ieu caina nanging caina teh karageragan ku tai beurit. Yai ieu teh kacaksakan tai beurit. Mohon. Sanaos kitu katampi yai. Oh, ningan Kakang Prabu teh tamarakan. Duh yai cai teh tiis geuning yai. Simpen heula. Simpan kakangik deui yai. Ada lain sakalian. Asana mah dinu hajat ti pasihan cai teu haseum teu amis. Simpen yai. Mangga. Sakedik deui. Alah lain sakalian. Atos eungap yai. Mangga. Sakedik deui. Aya bahan di banyurekeun. Tuna yai. Teu mangga. Sakedik deui. Ada. Urang simpen di dia pilih dibanyurkeun. Kadang teu dibanyurekeun ku aing teh tadi ya. Cari aman eta. Udah dibanyur. Sia gelo aya dendaman sia teh. Pak Tumbang. Dongpak dodingkeung. Bang Pak
tingpong bang pakatingpong patung ting belang dong keng cekap yai nah oh hilap yai patung bang domak dodingkeung bang punghid saya pakai tangan panjang ini bulu kelek kemana karep gelo siapa patung bang domak dodingkeung mas bapak katimbong bapak katimbong tribang bapak dongkuk 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 mbak di mana-mana ge saya teh kuk mah hitut cek urang tadi mana gong ponok moal amak oh saya teh gongkuk teu geunah gong ponok teu kenah hayang kumaha panjangan ngomong tadi panjang saya teh panjangan yang hapra juga duit geus beak mah nya patung bang dopak dodingkeung was bapak katimbong bapak katimbong tribang bapak dongkeung 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 sok kenah tialikeun kenang mah ya gongna ganti sila sana katahiyat sana sepatosna gitu kumaha patung bang dongpak dodingkeung bang pakatimbong bang pakatimbong patribang bang pak dongkeung keung gongna nya oh make leho eho ya. genep kalinya genap kali siap siap mah kabeh pagi bang dompak dingkeung eta genap kali we cukup anjing kumaha di alam dunia mah hukum karma terjadi urang nyin kagorengan ke batu datang kagorengan leuwih-leuwih nyin kahadean bakal leuwih-leuwih datang hade cek rasul tadi na Quran siap siap pagi bang domplak dingkeung kacipong bang pak Adi cari katimbong bapak goblok era aing bapak katimbong aduh aing banget kasih katimbong bapak salah le hanya aing ketiga keras kieu katimbong bapak sekalian gitu pagi bang domplak dingkeung kade satu tong katimbong bang pak nah bang pak katimbong amit-amit da katimbong bang pak katimbong sia katimbong bang pak teh nya katimbong bang pak amit-amit bang pak katimbong bang pak katimbong amit-amit aya ngomong jeung saha menurut sidang isbat para kiai yen pas kubu Suwanta diantos kanggo abdi seepeun artos kanggo wi ka Bandung sia teh kudu isbat heula minta ongkos mah upami minta ongkos kudu ngadogon hilal datang sia ku artos pak kubu pios 50.000 upami ku beas 2 kilo satengah eta mah pitra goblok pitra eta mah mohon itu tak pak kubu beri bade nganggo sodako mangga tambahan 50.000 pagi bang dompak dingkeung eta genep kali we nyale langsung bapak katimbong tribang bapak dongkeung keung oh iya siap kalau ulah ditulikeun ah pak kubu na kita jalan kapayun pak kubu mangga diancas itu kapayun pangadedogan Pak Kuwu teh Pak Kuwu Suwanta mohon sila lanjutkan pembangunan Anda semoga terus Anda sehat selalu dan pada ke mana bu? Oh mohon pada riungan mangga sok bu mangga
Atuh-aturan udah jauh sumpuin ka Pak Dedi ojek, temenin Dedi Mulyadi lain. Pagi blang, dong Pak, dingkung, ayeuna ya, siap. Gongna kedep kali siap, serius. Pagi blang, dong Pak, dingkung, bang Pak katingpong, Pak duding blang, bang Pak dong keng, dan anjis, kalau udah ku aing, kuat Kak, keng, lek aingnya ya, sabar keng mana? Genap 12 keng. si anjir cecakan huntu geus korepok mah patung bang coba dudingkeun bapak katingpong paturi bang bapak dong keng 12 Ngagalakeun. sakumaha teh sia Kota tanggung sama teu nepikeun kana dodar gulu. hayang kumaha 2000 keng. 2000 kong patung bang dopak dringkeun mas bapak katingpong paturi bang bapak dong keng alah keng aduh keng alah aduh aya naon asep Atuh sah naha kesen. kesen segelo Panggil urang sa bintang tamu kita ti palaya. cokot sangarana Alam nato laka sodok mana alam marakayan. alam badut Alam labuna bang. baik hadirin sekalian sebelum tampil para artis penyanyi kami panggil sang bintang tamu halo lewat sebelahku bah dukun Nakeun ka panganten mudah-mudahan si janten panganten anu rumah tangga sakinah mawaddah katul warahmah jeung ageng milik mohon hatur nuhun pisan Bu. Mudah-mudahan Ibu. Mohon mari Bu. Hatur nuhun Bu name Goceng. name ti saurang Bu. Ti pun bapak ti pun lanceukna sareng pun anakna. Ku bea serius 2,5 kg mah. eta mah Pitra Pitra. ieu mah Sidakoh Sidakoh. kanggo urang kali yatim piano aya yatim piano teh nyaeta budak anu teu boga grup elektron Mana yatim piama? naon Teu make baju sama. mun make baju teh keunah hari gede Siap. sok Nyakeun satu buah lagu bah dukun. Teng dong teng. Alah gagaro heula aing ngabodor mah kudu cepet jang. Masih aing teh nyanyi. Aduh. Siap langsung we. oke alam lewat sebuah lagu bah dudun Ora sebuah lagu bah dukun. Teu kudu dimusikan eta euy. Ku ieu we kudu ditemungkul. Oi. cok Siap kenang. Ada mbah dukun sedang ngobatin pasiennya. awas wow wah Konon katanya sakitnya karena diguna-guna. cuman ini kentar ke wow Sambil komat kamit mulut badukun baca mantra dengan segelas air putih lalu pasien disembut. Sia gelo. pancek mana aing bagian nyembur Sia teh nyembur asup kana sungut. pancek mana urang dukun mana nyanyi Aduh aku kasup kana sungut. maksud aing dia seperti kana sungut teh mudah-mudahan waos janten deui Ada bah dukun sedang ngobatin pasiennya. wah Konon katanya sakitnya karena diguna-guna. wow Sambil komat kamit mulut badukun baca mantra dengan segelas air putih lalu pasien nuhun Ibu lalu pasien disebut ibunya jadi weri sembur Ibu kilang 25 nah sih teh nu mere mah saikhlas nawe nuhun ibunya saikhlas namun bisa 50 lempeng kadengan naon sia ayo wae nyebrot aing naon sakalewang sia mana nyanyi goreng sorana paduli aing goreng ke pula. aya wa iding Ada bah dukun tong nyanyahonan aing wa iding teh mang urang pagawena dukun dukun wa ngaranna sia ada bah dukun
sedang obatin pasiennya. Cok bu, tong macem-macem bu. Ibu tong pipilun kena rumah tangga batur. Rek goreng rek halus ke. Ya. Aing mata, 4.000 ya mana ya? Eta botak. Empong. Nah, naik sia. Ya. Aduh sia kana duit. Diboki. Anjir. Ayo maneh kanu mere duit teh kalah karek diperkosa sia mah. Silaturahmi yang kasih mama. Nuhun mamanya. Manon manya cing enggal umroh. Nah, Sing beunghar. sing beunghar mah. Sing jadi jelema juga lama. Nah. Sangkan diharkan batur. Ya duit nasakuan ait tuh ai. Kumaha ya? Ai. Tak kuat teh hijikeun geus beak bayaran. Sok-sok teh. Sambil komat kan. Lain tadi. Lain tadi ibu. Aduh. Sing anu anak pere ai kasih botak. Tadi sakalian jadi ngaganggu kana salah. Hanya gocap ya mah. Gocap. Jok sakuan we. Gocap. Sok pisakeun da sieu mah bangsat sok. Langsung teh sambil komat kami. Oke. Sambil komat kamit mulut madukun baca mantra dengan segelas air lalu pasir. Reka mana Asia? Reka mana? Omong nitah nyanyi siapa tapi ngeganggu. Langsung Kumaha? sambil komat kami mulut badukun baca mantra dengan segelas air putih lalu pasir. Tak kaya kayak gitu. Tadi ngomong atuh teh sambil komat kamit mulut madukun baca mantra dengan segelas air lalu pasir. Reka mana siapa botak? Hop. Kurang Cirebon tatangga sih teh. Siapa nya di lumur batu rek wani ngabura. Iya budak batu dia mama. Siapa? Naon? Langsung teh sambil komat kami mulut badukun baca mantra dengan segelas air putih lalu pasir. Tak kaya kayak gitu. Tuh itu. Tah. No. Tadi. Unek bere duit tadi ame tengah ganggu karena selangan coy. Panganten. Amun kira-kira ngunapek paksakeun. Panganten. Non. Panganten juga agim. Non panganten. Mudah-mudahan panganten pamengget cing bagja. Panganten sih mau didoakeun da ceungeun ke canyawer. Apa deh? Beda. Tah. Ieu mah bos benten ieu mah. Bentan dia mah bos. Yuk mana di dia? Salam. Goyang domret, goyang domret. Goyang domret, goyang domret. Non, bos, salam bos saha. Didoakeun cing cere angkat ke tanah suci. Amin. Didoakeun cing beunghar pisan. Amin. Didoakeun istina anu ngora jeung nu kolot cing rapi. Beleguk. Adik, tengah wayu. Oh, Si bapak eta mah tengah wayu. Tilu. Goblok teh. Didoakeun cing langkung bagja jeung mulia di dunia di Amin. akhirat. Amin. Anu teu nyawer 100.000-an moal didoakeun moal. Amin. Urang mah ayeuna mah ridho keun bae teu dihijikeun gedek dipisahkeun. Tak kieu wungku anjing ngabodor bareng jeung bangsat teh lah. Siapa cacak komo lamun jadi pejabat. Boga hak masing-masing. Sanu narima duit. Lain we duit goblok. Kesudi aing rejolan jeung sia aing. Naha? Aing balik tah. Nama jeung dek balik. Punten ka bapak keamanan aya bagong kabur. Di syarat ayeuna goblok aing serahkeun tah. Tadi peta diserahkeun ke maneh teu gugat cerai ge aing pasti bakal nyerahkeun. Jepe tong gandeng. Aing salila rumah tangga jeung sia 3 tahun lain meunang kasenangan. Buduk ka goblok. 3 tahun rumah tangga jeung sia. Resiko 35 ngalentu nu ngapeuting goblok. Eta mah kabeukti aing. Sia ngomong teh. Goblok. Aing balik tah. Mangga wilujeng angkat. Balik aing. Hatur nuhun. Balik aing. Angkat. Balik. Init. Aing balik. Init. Alah, ya balik. Alah, balik. Pak Kuwu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Kuwu mangga. Alah, balik. Alah, balik. Hehe. Alah. Era eta leungeun era.
Alah balik. Mana kelo saya teh jauh-jauh di Bandung minta duit. Alah balik. Alah mending lila. Elah. Nuhun ibu. Alah. Itu si bapak. Atuh nuhun Pak Kubu. Didoakeun Pak Kubu cing sehat. Amin. Didoakeun cing tong kasep dan duitna 2000-an. Hei. Ibu pada nyawen. Doa. Lu punya aku harmoni duit 2000-an. Belum. Lu penting mah ikhlas dari gede-gedena. Kok, maju. Kok, ayo. Kok, sari. Kok, pembiara. Bukan balik. Kok, ya. Oh, Pak. Tadi lu, Pak. Tuh. Kita terus ya. Ayo lu beras, lu beras. Nih. Itu. Aku lu. Ya. Udah. Udah makan. Udah lah, kamu kemana? Yo, garong. Yo, garong. Angah, kamu kaya. Angah, dikit. Omon, kereta lain kumpul. Kereta Jepang buka mobil buka asap ya. Ayo kawan. Jangan saya beli kawan. Dunia kau apa keamanan tuan? Mari ia telah nuang obat. Jangan obat dong. Pak, kami obat. Mohon saya ya. Itu sepuluh belok. Oke, siap. Mau capek tuh. Ya, kamu boleh kasih. Ayo, ya. Juragan bos. Bos, Waalaikumsalam. bos. Ada cepelan kasih. Kaya dong, Aku nuhun mudah-mudahan tidak tetap dipanggil. Jadi saya sukses kalau orang di saya Amin. Amin. Sebentar doakan mohon disuruh dengan dia amun tidak saya kira-kira pakitan mohon atur nuhun segala para tenawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal saja nggak mengadi aturkan. Hatur nuhun. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bang Bara Grup.